Halo guys, anjay. Ayeuna pokona mah lain di perwarungan deui aing teh ieu teh. Init ka kebon aing na ieu teh. Ka mana cing aing teh ngalawalu guys. Ieu teh waluh nu batur sebenarnya mah ngan pada ieu kan geus dieukeun geuningan jadi di alana teh ku urang we jeung alo urang biasa ku lanceuk urang teh geus ku urang nya guys nya cing teh ala anana cuman teh nya jiga atuh cenah ayeuna kumaneh mah cek urang teh aing butuh duit nya guys nya lanjut ieu teh nya guys nya cing teh sok cing teh eta kumaneh alaan urang video cenah sia cenah engko hayang menang duit cenah hayo we cenah sia mah video cenah ari aing cenah nu capena pan aing sarua cing teh ngakuatan ka luhur ya teh nying mopo ieu teh naon lokasina teh di nu gawir nya guys nya cing kararoblog jelema teh ieu teh nu marejeun sampah tingali aing mah heran aing ka jelema nu otakna dina tuur miceun sampah teh di mana wae cing atuh sia teh baroga otak goblok sampah sakitu aing mah euy watir aing mah ka alam teh di ruksak kieu ku sampah anjing sampah di bararau ieu sampah softtek mah sampah pemper mah ieu teh cing atuh di lemur teh mah di naon diduruk atuh heug ruang cing teh ieu mah geus aya plang di luhur ge didenda cing aya dendaan anggar we aya ieu anana aya naon ngaranna teh geus aya plang ge teu naringali geus didenda naon didenda cenah nu miceun sampah sembarangan anggar we teu naringali gitu main lunglung wae cing atuh sia teh otak di jelema aing mah meuni asa watir ka alam ningali sampah kuat numpuk ya aing aduh asa kumanya asa sareukseuk gitu asa watir alam diruksak ku sampah kieu garableg otak cek aing teh ieu nih aing mah ieu mah usulan we sia kasararian sok meusieun sampah ta daerah ieu kebon teh cing teh sia teh mararikir ieu teh sampah ti ka anjing cek aing teh menikeun loba kieu aing mah heran gitu ka jelema kasararian anu maricieun sampah di mana wae ya Allah maafkan hamba ini maafkan we hamba tong dimaafkan nu miceun sampah di dieu pokona mah himbauan we kepada warga lah kepada saha-saha gituan sok miceun sampah di dieu cing areling atuh euy miceun sampah teh ti numpukna Gusti nu Agung lanjut ieu teh tong ngobrolkeun we sampah ieu teh ngalawalu cenah waluh teh ngagejret pisanya guys nya aing mah euy mun teu butuh duit aing teh hoream ieu teh tapi kumaha aing ngaran-ngaran jelema loba pangabutuh segala butuh we geuningnya guys nya cek urang teh hayu we de urang cing teh butuh duit teh lumayan we tuh cing teh saeutik-saeutik nu gede eueuh cara jalan pada dia keur naon capek sih walu teh ulah dipuk deh ribu anjing teh ngobok caya cenah lain tadi biasa 50 tenak saeutik naon sia 50 sikit di mana kan sia nu ngadoana yang 100 nah biasa we geuningan jelema berhaya nya guys nya ya teh keur capek mah narik waluh ti handap cacak ning ngasa me teh da atuh ngaran-ngaran narik ti gawir ti handap anjing capek ieu teh tapi kumaha butuh duit ieu teh nya guys nya keur jajan we mah tak ieu teh urang teh turun deui we cek urang teh da ieu teh masih kana loba ieu teh bebeunangan teh aya meureunna 300 leuwih mah kamari teh nya guys nya da lega lumayan keur mah gawir ieu teh jeung pabuis jeung sampah deng mah nya sakitu bae we lah ti urang mah cing gareda milik cing gareda rezekinya yo assalamualaikum dadah bye bye